Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Alfiyah Ibnu Malik halaman 120 bab ta'ajub bait 473. Bi af'alan tikba adama ta'ajuba aujibi af'il qabla majrurin biba watil wa af'alan sibannahu kama afi khalilat asdik bihima wa hazba ma minhu ta'ajab tastabi in kana indal fi ma'nahu yadi wa fi kilal fi'laini kidman lazima man'u tasarrufin bihukmin hutima wa suguma min zi salasin surifa qabila fadlin tamma ghairi dintipa wa ghairi diwasbin yudahi asala wa ghairi salikin sabila fu'ila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. At-ta'ajjub ari ieu netelakeun tentang ta'ajjub. Ta'ajjub teh ungkapan ekspresi kekaguman. Atau mungkin ta'ajub melihat sesuatu yang aneh. Maka definisi ta'ajub adalah idraku umurin ghoriba khafiyatis sabab. Patokan ta'ajubnya eta sareng patokan ta'ajubnya idraku umurin ghoriba mangikeun perkara-perkara anu aneh atau asing. Wah, gelis-gelis teuing. Berarti menganggap aneh, menganggap asing. Wah, alangkah indahnya langit. Ma ahsanas samaa. Duh, pohara indahna langit. Pangnaya bab ta'ajub teh disasurna ilmu nahwu gara-gara cariosan saha? Putri daripada Abul Aswad Ad-Dauli. Ad-Duali boleh. Dina kitab di Safina dina suatu malam eta putrina melihat bintang-bintang yang berkedip-kedip sanan indah. Aya bulan, ningali bulan. Barang tos kitu kumaha jawaban nyariosna? Ma'ah sanas samai macana teh ma'asanus samai domah mimitina kasroh mimitina. Berarti lamun ma'asanus samai mah jadi istifham naon ari nupang langit nupang indahna di langit. Maka dijawab ku bapana teh Abul Aswad nujumuha bintang-bintangna. Cek putrana teh Bapak dari maksud naros abdi mah hayang mengungkapkan ekspresi alangkah indahnya langit. Maka saudara Abul Aswad Ad-Dauli patahkeun kabeh tungtungna. Jadi ma'ah sanas samaa. Akhirnya di harita pagina langsung bergegas ke Sayyidina Ali kepada salah nyarios putrina dan Sayyidina Ali memerintahkan untuk menyusun ilmu nahwu. Dicontohan ke Sayyidina Ali ya kieu ngarangna ilmu kalam. Bab kalam heula, syarat kalam, pembagian kalam isim fi'il harap. Inhi haza. Inhi nahwa haza. Tuturkeun sapertikeun kieu. Jadi artinya nahwu teh tuturkeun. Tah, pada perkataan Sayyidina Ali, inhi nahwa haza. Tuturkeun sapertikeun kieu. Akhirnya tambahan berwujudlah ilmu nahwu. Nahwu teh pedah mengikuti susunan atau anu diajarkan ku Sayyidina Ali ka Abul Aswad Ad-Dauli. Ulangi naon kana definisi fil tajub idraku umurin ghariba khafiyatis sababi anu samar sebabna
Apal teu? Wah, alangkah indahnya langit. Apal teu sabab indah? Henteu. Aya wanita cantik, wah cantiknya. Berarti eta wanita tah. Teu apal tina naon diciptakeun bisa geus kitu eta. Padahal akur nu diabdi ge tina daging jeung kulit. Tapi itu juga nu ieu geuning. Itulah khofiatus sabab, teu apal sabab. Kumaha tata carana lamun mengungkapkan ta'ajub? Maka ta'ajub teh rukunna sabaraha? Ayatil hiji muta'ajjib, jalma anu kagum. Kadua muta'ajjab minhu, sesuatu yang diagungkanna, nu dipandang aneh. Katilu segatna atau fiil ta'ajubna. Bi af'alanti ba'da ma ta'ajuba aji bi af'il qabla majrurin biba untuk ta'ajub ma af'ala diucapkan atau af'il serta majrur ba diikutkan. Bi intik kudu ngucapkeun anjeun bi af'ala kana wazan af'ala ba'dama sabadama ta'ajjubiyah, ta'ajjuban barina nu ngarasa ta'ajjub, barina merasakan kagum, kaget atau terpesona. Oji kudu ngadatangkeun anjeun, oji atawa kudu ngadatangkeun anjeun bi af'il kana lapad af'il qabla majrurin samemeh nu dijerkeun biba ku ba zaidah. Kesimpulan wazan fil ta'ajjub ayat 2 hiji ma'af'ala dalam kurung wazan af'ala kapieulaan kuma ta'ajjubiyah atau ma istifham tutup kurung. 2 wazan af'il bihi dalam kurung wazan af'il samemeh ba harap jar. Lanjut watil wa af'alan sibannahu kama afa khali laina wa asdik bihima nasabkan lafad setelah af'ala kayama apa khali laina wa asdik bihima. Watil wa af'ala jeung kana nu nyanding kana wazan af'ala insibanna kudu nganasabkeun sanyana anjeun hu kana itu tilwa af'ala kama aufa khalilaina seperti lapad ma aufa khalilaina wa asdik bihima jeung lapad asdik bihima. Ngalogatanana bisa dilangsungkeun ma aufa khalilaina du pohara nyumponanana dua dulur wa asdik bihima duh pohara benerna itu dua dulur. Lamun dipotong-potong ma ari naon perkara aufa anu matak nyumponan ieu emak khalilaina kadua kakasih kaula wa asdik jeung duh pohara benerna sahabihima itu khalilaina. Kesimpulan kalimat sabada fil ta'ajjub kudu dibaca nasab. Para pelajar 2 poin tata cara membikin ta'ajjub untuk ekspresi common expression, ekspresi umum untuk menyatakan ta'ajjub. Ta'ajjub teh naon? Ta'ajjub teh kagum.
atau terpesona, kaget, terpesona. Nah, eta teh kahiji wajana gunakeun wajan dua. Satu wajan naon? Af'ala. Af'ala teh fi'il madi. Ngan kaheulawan ku ma istifham. Jadi naon atuh? Ma af'ala. Maka secara arti mah lamun ma af'ala Zaidan atau ganti ku ma ahsana, ma ahsana Zaidan berarti ma ari naon? Ahsana eta anu ngaluskeun. Apa sih yang membuat bikin bagus Zaidan kepada Ki Zaid? Secara arti mah gitu. Tapi lamun diekspresikan, diterjemahkan ke Indonesia mah langsung bae ma ahsana Zaidan, alangkah indahnya Zaid. Jadi lamun ke ekspresi mah teu kudu logatan hiji-hiji. Kaburu ka mana-mana teh atuh logatan hiji-hiji mah. Jadi secara arti mah ahsana af'ala teh segata fi'il madi kaluaran bab selasi mazid warna kahiji bab kahiji. Tercantum di baris kedua. Ai intik bi af'ala ba'da ma li ta'ajjub ma ahsana Zaidan. Maka di baris ketiga fama mubtada. Mate kalebetkeun mubtada. Wahia nakirah tamah kalebetkeun nakirah anu menunjukkan kana umum. Di mana syai'un berarti syai'un. Takdirna mah syai'un ahsana Zaidan. Kadua lapad ahsana fi'lu madin. Fa'iluhu dhamirun mustatirun aidun alama. Mengandung fa'ilna kana lapad ma. Zaidan tarkibna jadi maf'ul. So katu tarkiban. Jadi kumaha kalau gatana ma ahsana ari naon. Ahsana eta nu ngaluskeun ieu ma. Zaidan kaki Zaid secara logat harfiah mah. Kadua lamun ahsin eta secara asal segatna fi'il amar. Wa amma af'il fa fi'lu amrin. Af'il itu adalah fi'il amar. Ngan pedah wa ma'nahu ta'ajjub, maknana ta'ajjub. Ulah logatan kudu migawe anjeun. Maka tadi pada logat asdik non logatna asdik duh pohara benerna. Wa fa'iluhul majrul biyain. Setelah lapad asdik tarkibna ngajadikeun fa'il dijierkeun ku harap jar. Bangan jarab jarna jar jaidah. Maka tadi kumaha logatna wa asdik bihima duh pohara benerna saha bihima itu kholilaina. Jadi kesimpulan wajan yang ta'ajub ayat 2 hiji ma af'ala 2 af'il bihi. Katilu aturan ta'ajub mah nyaeta watil wa af'ala insibannahu. Setelah wajan af'ala kudu dinasabkeun. Jadi kesimpulannya tadi sabada wazan af'ala dina fi'il ta'jub kudu dinasabkeun. Jadi ma ahsana Zaidan. Ari sabada af'il mah geus aya harap jar, eta mah dibaca jr. Ahsin bi Zaidin. Duh para alusna Ki Zaid. Contoh di dieu dicontohkan ma af'ala alangkah nyumponanana dua temanku. Ma'alfa, apa sih yang membuat bikin mereka berdua itu memenuhi kewajiban-kewajibannya? Alhamdulillah urang boga babaturan teh mengetahui pisan karena hak-hak pertemanan. Ma'alfa kholilaina, alangkah memenuhi syarat-syarat pertemanan eta dua kekasih urang. Syarat pertemanan. Jadi kadang-kadang orang teh boga teman ngan teu kadang-kadang teu bertemannya. Keur palebah untung daratang, palebah kerugi aruh.
Keur bungah nyalamperkeun, keur susah areueuh. Sebagai catatan, lapat af'ala teh eta teh kalimat fi'il madhi. Naon cina fi'il madhi? Cina fi'il madhi mah nyaeta sok katrapan ku nun wiqayah ketika kaantaran domir mutaharik marbu. Maka di bawah di dua barit sebelum nadoma wastadalla ala fi'liyati af'ala, menunjukkan karena kepiilan wajan af'ala teh biluzumi nunil wiqayati, karena wajibna katrapan nun wiqayah idat tasolat bihi yaul mutakallim, ketika eta lapat af'ala katrapan ku iya mutakallim. Jadi sebagian ketentuan fi'il malah mun katrapan ku domir mutakallim teh kudu make nun wiqayah. Kumaha bait alfiahna dina bab ma'rifat nakirah wa qabla ya nafsi ma'al fi'lil tuzim nunu wiqayatin wa laysi qad nudim. Lamun fi'il rek katrapan kunun wiqayah kunun mutakallim maka kudu kahalangan heula kunun wiqayah. Contoh di dieu lamun af'al ta'jub ma'af qaroni ila afwillah aya kumaha logatna cing maaf koroni duh pohara butuhna kaula ila afillahi kana pangampura Allah subhanahu wa ta'ala. Nun dijai contoh lapan maaf koroni sebelum muta'ajab minhuna nyetani ya mutakalim dihalang heula kunun naon kunun wiqayah, berarti ia menunjukkan bahwa af'ala teh termasuk kana kalimat fi'il. Kedua wa ala fi'liyati af'il bidukhuli nunit taukid, cirina lapad af'il disebutkeun nun taukid teh disebutkeun fi'il teh beda osok katrapan ku nun taukid. Contoh ada sebuah nazoman, jadi anu katrapan ku fi'il mah nun taukid mah pasti fi'il lain isim, diambil daripada bahar tawil wa mustabdilin mimba digodba suraimatan fa ahri bihi mintu li faqrin wa ahriya sarang wa mustabdilin mimba digodba suraimatan wa mustabdilin sareng mang pirang-pirang anu sok ngagantikeun mimba di ghadba tina 100 onta. Ghadba maknana mi'atun minal ibil, suraimatan kana 30 onta. Ari suraimah teh tasgir tina lapad sirmah. Ari sirmah teh nyaeta nahwus salasin minal ibil, onta 30. Waqila ma bainal isrin atau antara 20 ila salasin sampai ke 30. Fa'ahri bihi fa'ahri makadu pohara pantesna hi ka ieu jalma min tuli faqrin tina lilana fakir wa ahriya jeung duh pohara pantesna itu jalma. Ulangi, wa ahriya jeung kudu manteskeun sanyana anjeun. Mang pirang-pirang jalma anu nukeurkeun 100 onta ditukeurkeun kana 30. Untung rugi eta mah nya. Fa ahri bihi min tuli faqrin, pantesan fakir atuh. 100 onta ditukeurkeun 30. Fa ahriya maka kudu manteskeun anjeun. Eta mah memperjelas bahwa tentang lapat ahriya teh asalna katrapan kunun dua taukid khafifah. Lamun nun khafifah ditungtung ke dipayun kudu tukeurkeun kana alif. Jadi ahriyan jadi ahriya. Menandakan
bahwa af'il teh eta teh kalimat fi'il cirina katerapan ku nun taukid khafifah. Ahriya mah nun taukid khafifah fa ahri bihima eta mah nyaeta wajan af'il teh ya. Wa hazbama minhu ta'ajab tastabi ingkana indal hazfi ma'nahu yadi muta'ajab minhu itu boleh dibuang jika yang dimaksud tetap jelas dan terang. Wa hazbama jeung kana miceuna kalimat minhu tina ieu ma ta'ajjabta geus ngarasakeun kaget atau kagum anjeun. Istabih kudu ngameunangkeun anjeun. Ingkana lamun kabuktian indal hazbi dina nalikana dibuang naon maknahu maknana ieu ma yadih eta jelas itu maknahu. Para kesimpulan hukumna menang muta'ajjab minhu dibuang lamun jelas maknana titik. Jadi menang hukumna muta'ajjab minhu dibuang. Naon muta'ajjab minhu teh nu dikagumkeunana. Duh pohara sobarna sanu sobar tadi buang tadi kena dikeun si jahit berarti jahit menang dibuang muta'ajjab minhuna. Contoh sebuah syair diambil daripada Bahar Tawil. Ara umma amrin wa dam'uha ara umma amrin dam'uha qad tahaddara bukaan ala amrin wa ma kana asbara. Sarang Arumma amrina wa qadara bukaan ala amrin wa ma kana asbara. Aro ningali kaula umma amrin ka ummu amr ibuna Amr dam'uha eta ari caib matana umma Amr qad tahaddaro eta geus ngocor itu ummu Amr. Ada seorang ibu eta ibu teh menangisi kematian anaknya namina teh Amr. Bukaan karena cerik ala Amrin ka Umar. Umar teh maot. Coba bagaimana rintihan seorang ibu ketika ditinggalkan wafat oleh sang anak. Wah ngocor cai parana teh. Wa ma kana asbaro asalama wa ma asbaro. Duh pahara sobarna. Sahajing sobar. Ummu Amr tadi buang. Wa ma kana ari naon kana anu geus bukti ieu emma asbaro eta ngajadikeun sobar ieu emma ka ummu Amr. Lamun logatan kitu. Tadi dinya teh aya kalimat muta'ajjab minhuna. Soalna geus diketahui. Atau dalam firman Allah Subhanahu wa taala, asmi' bihim wa absir. Firman Allah Subhanahu wa taala, asmi' bihim wa absir yauma yatunana lakiniz zalimuna al-yawma fi dhalalim mubin. Asmi' bihim duh pohara ngadengena sahabihim ieu orang-orang anu zalim. Wa absir jeung duh pohara ningalina sahabihim ieu orang-orang dolim. Jalma nu dolim kana poe kiamat mah bakal seukeut ngadengena jeung seukeut ningalina, ningali naon? Ningali siksaan. Tah teu disebutkeun nya muta'ajjab minhuna. Fahudipat bihim lil jalalati ma qablahu alaih. Nu kadua mah teh ayaannya. Jadi asmi bihim wa absir. Tinggal nu kadua mah teu make naon? Teu make muta'ajjab minhu.
teu make kata him. Asmi' bihim wa absir yauma yatunana lakiniz zalimuna al-yauma fi dhalalim mubin. Atanapi aya deui sebagian syair tina Bahar Tawil. Fadzalika iyalqa maniyata yalqaha hamidan wa iyastaghni yauman fa'ajdiri. Sarang fadzalika iyalqa maniyata yalqaha hamidan wa iyastaghni yauman fa'ajdiri. Fadzalika maka itu si Sa'luk, tulis Sa'luk. Sa'luk teh atasna fakir. Dina bait sebelumna ya kata Sa'luk nyata fakir. Fadzalika maka itu si Sa'luk iyal qalamun manggihan Sa'luk almaniyata kana maut yal qadah bakal maninggihan itu Sa'luk kana maut. Lamun jalma fakir maut mah tinggal maut we. Kajenting da tinggal keun ieu. Ulah sieun-sieun anu fakir bakal maut tu bangage bakal maut. Yalqal maniyah yalqa tah manggihan itu si Sa'luk ha kana itu maniyah hamidan eta nu dipuji. Wa iyastaghni jeung lamun beunghar itu si Sa'luk orang fakir yauman suatu hari nanti atau iraha wae fa'ajdir maka du pohara pantesna. Saha nu pohara pantesna? Itu si Sa'luk. Sa'luk teh hartosna naon? Jalma anu fakir. Talapad fa'ajdir lain fil amar kade eta teh kalimat ta'ajjub dipikeun muta'ajjab minhu na takdirna fahudibat muta'ajjab minhu bada af'il. Takdirna fa'ajdir bihi wa fi kilal fi'laini qidman lazima man'u tasarrufin bi hukmin hutima. Dua fi'il ta'ajub itu dipastikan goer mutasarrif tanpa diperdebatkan. Wa fi killal fi'laini sareng eta tetep dina duanana fi'il dua kidman bari tiba heulana lazima misti naon man'u tasarrufin kacegahna katasrif bihukmin kalawan hukum hutima anu geus dimistikeun ieu hukum. Lafad fi kilal filaini ulah jadi khobar diacak walazima sareng misti naon man'u tasarrufin kacegahna katasrif fi kilal filaini dina duanana ieu fiil dua kidman kalawan tiba heulana bihukmin kalawan hukum hutima anu geus dimistikeun itu hukum. Kesimpulan ieu dua segat fiil ta'ajub teu bisa katasrif tegasna anu sejena mah teu bisa digunakeun pikeun ta'ajub. Para pelajar dua wajan fi'il ta'ajub hiji ma'af ala ma'ahsana ma'ajmala ma'adroba ma'aftaha. Kadua wajan af'il af'il bihi adrib bihi ansir bihi nu sajana mah teu beunang ngan dua-dua boro-boro sigat nu sajana ditasniah jamakeun ge teu
teu meunang. Lamun ditasniah jamakeun teh domirna bae. Af'il bihi ma af'il bihim. Ma ansoro zaidan ma ansoro zaidaini itu. Ansorona mah teu karobah. Hukumna goer muttasarif teu bisa dirobah-robah. Fala yustamalu min af'ala ghairul madi. Lamun tina wajan af'ala berarti teu bisa segat salian fi'il madina. Teu bisa nyieun fi'il ta'jub ku masdarna, ku fi'il mudorena, ku isim fa'ilna, teu meunang. Paling ge muta'ajjab minhu na bisa mah nya. Segat ta'ajubna mah teu meunang. Lamun ku af'il fil amar kan teu meunang salian ti eta segat amarna. Itulah tentang kepastian keputusan hukum bihukmin hutima, hukum yang sudah kukuh ditetapkan tidak dapat dirubah-rubah lagi. Wasughuma min salasin surrifa qabilifat lintama ghairi zintiba. Menjelaskan tentang syarat bikin segat ta'ajub. Dibentuk dari sulasi yang mutasharif sahdi lebihkan dan tam serta tak negatif wa ghairizi wasfin yudahi asala wa ghairisa likin sabila fuila tak bersifat yang seperti lafaz asala dan tak berjalan seperti halnya fuila. Ayat 7 syarat fi'il ta'jub. Wasuk jeung kudu nyitak anjeun huma kana itu killal fi'laini hiji mindi salasin ti nafiil anu bangsa sulasi. Surrifa anu bisa ditasrif itu zi salasin 2. 3 qabili fadlin anu narima kana silih unggulan. Aya undak busuk. 4 tamma anu sempurna ieu di salasin. 5 ghairi zintifa anu salianti napi. Anu salianti ngabogaan napi. Salianti nu ngabogaan nafi. Wa ghairi zi wasfin kagenap salianti isim sifat yudahi anu nyarupaan itu di wasfin ashala kana wajan ashala af'ala. 7 wa ghairi salikin jeung anu henteu ngambah sabila puila kana perjalanan wajan puila dalam kurung mabni maf'ul. Kesimpulan syarat nyitak fi'il ta'ajub ayat 7. Hiji kudu tina fi'il sulasi mujarrad. 2 kudu tina fi'il muttasharif. 3 kudu tina fi'il nu narima silih unggulan. Tegasna aya undak usukna. 4 kudu fi'il tam. 5 ulah tina fi'il anu manfi. 6 ulah tina fi'il anu isim sifatna teh netepan kana wazan af'ala. 7 ulah tina fi'il mabni maf'ul. Para pelajar, jadi
tentang ta'ajub konsentrasi dina segat ta'ajubna, pengaturan segat ta'ajubna. Da segat muta'ajab minhuna mah geus teu loba aturan, nu penting mah patah nasabkeun. Segat tata syarat nyieun segat fi'il ta'ajub aya 7. Hiji wasuguma min di salasin ayyakuna sulasiyan, kudu tina fi'il anu bangsa sulasi. Atuh teu meunang lamun lain sulasi mujarrad mah maka teu bisa tina padah roja atawa intolaqo antawa istakhroja. Oke, dicontohkeun anu teu meunangna. Pokona mah teu meunang bae. Tina anu mujar, tina anu salian sulasi mujarrad. 2 surrifa, kudu nu katasrif. Atuh lamun teu katasrif mah meskipun fi'il teu meunang. Contoh ni'ma fi'il kieu aya ngan fi'il paragi muji. 2 bisa fi'il eta ge. Asa fi'il ngan goer mutasarrif. Laisa fi'il eta ge ngan fi'ilna teu katasrif. Da cik urang Arab mah eta teh fi'il. Lapad laisa cirina sok ngabogaan fa'il. Jeung bisa naon cing cina fi'il. Ciri fi'il nyaeta lamun jermiah mah wal fi'lu yurafu biqad wa sini wa sawfa wa ta'itani sisakin. Tah nu eta bisa kaserapan ku eta teh. Atau wal fi'a bita fa'al tawa'atat wa yaf'ali wa nuni akbilan nafi. Cirina fi'il bisa make tatanis. Ni'ma jadi ni'mat, bi'sa jadi bi'sat, laisa jadi laisat, asa jadi asat. Ciri fi'il tatanis teh ngan fi'ilna eta mah goer mutasarrif teu meunang eta. 3 qabil fadlin, menerima silih unggulan. Jadi eta fi'il teh aya undak usukna lain anu rata. Contoh nu rata nu undak usukna mata maot. Aya teu jalma nu leuwih maot. Maot mah kabeh ge akur. Paling ge sabab maotna nu beda mah. Wah si ieu mah maot pisan. Moalnya maot pisan. Ari maot mah geus bae pisanan. Kajaba lamun sakapeung pae. Eta mah beda deui. Sakapeung pae mah. Beda deui ari paeh mah undak usukna. Atawa lapad fania. Fania nulis. Ari fania teh naon? Lenyap, habis, beak. Fana, fania yafna. Kullu man 'alaiha fanin. Ruksak mah geus. Beak mah ari fana mah beak lenyap. Ai lenyap mah lebih lenyap geus. Kabeh ge lenyap. Jadi lapad fana mah lebih parah daripada halaka. Ari halaka mah naon? Ruksak. Mungkin berkeping atau ruksak. Eta mah aya keneh ari halaka mah. Ari fania mah teu aya. Soalna pika habis fania. Kullu man 'alaiha fanin. Beak manusia teh beak. Lain hancur. Tapi naon? Beak fania. Fanin mah beaknya. Jeung bukur-bukurna beak. Tah jadi eta mah berarti nu dua kata eta mah umpamana izla maziyata fiha lisai'in ala sai'. Karena tidak ada nilai lebih satu dengan satu yang lainnya. Lisai'in ala sai'in. Satu dan dengan satu yang lain. Daya undak usukna. Disebut teh naon? Qabili fadlin, tidak menerima silih unggulan. Lamun pinter mah aya, leuwih pinter, rada pinter, nya pinter we lah eta. Aya eta. Geulis aya unak busukna, rada geulis.
Wah geulis eta mah. Leuwih geulis nu urang. Eta mah aya qabil fadlin eta mah. Dan kitu mah meunang dijadikeun fil tabdil. Kaopat tamma anu tam sempurna lain fiil anu nakis. Maka ar-rabiu ayyakuna taman kudu tam. Berarti ari nu anu nakis nu kumaha nya? Wahtaroza bidzalika minal af'ain nakisah. Berarti teman-teman kana mah teu meunang. Soalna nakis. Kurang. Wazalla wabata wasara walesa. Ta eta mah kalimat nakis. Hiji lamun dina keur beramal ge beramalna pilih-pilih kalimat-kalimat tertentu. Dina bab kana geuning aya bab kana tam, aya kana naon? Nakis. Nah eta mah teu meunang. Berarti ku ayana lapad tamma teh jang nyaratan lapad kana dan teman-teman mah teu meunang. Kalimat ghairi din tipa bukan yang dinegatifkan. Lain kalimat anu negatif, kudu kalimatna kalimat positif. Ari positif teh kumaha? Iya. Mujab, bukan kalimat yang tidak mah negatif disebutna. Maka di kalimat alla yakuna manfiyan. Berarti lamun kalimat manfi mah teu meunang. Wahtarazza bidal manki luzuman. Manfi aya dua, hiji aya manfi selama-lamana disebutna luzuman. Contoh ma'aja fulanun biddawai. Ma'aja teu manfaat saha fulanun si fulan biddawai ku obat. Teu manfaat ku obat, geus diobatan naon bae teu teurak. Geus eueuh harpan ieu mah. Diobatan ku naon bae geus eueuh manfaatna. Ta eta mah berarti napina teh naon luzum teu meunang. Duh pohara eueuh manfaatna teu meunang. Hayang ngomong duh pohara eueuh manfaatna teu bisa. Lamun duh manfaatna mah bisa. Ma'anfa'a umpamana. Atawa ma'awaja duh pohara manfaatna. Lamun henteu mah hese ulah. Atawa jawazan. Atawa manpina anu jaiz. Kadang bisa kadang teu contoh. Madorobtu Zaidan teu neungeul kaula. Cing lamun bahasa Arabna, duh pohara teu neunggeulna kaula. Hese nyieunna. Duh pohara henteu. Duh pohara teu kasepna maneh. Kumaha nyieunna coba cing. Aya ge duh pohara kasepna bisa, duh pohara gorengna bisa. Ari pohara teu kasepna mah hese ulah. Negatif eta mah kalimat. Duh pohara henteu mah teu bisa. Kudu nu isbat kalimatna. Ulah nu manfi. Nu musbatnya. Kagenap ulah tina fiil anu palebah isim sifatna, isim sifat isim fa'ilna. Netepan kana wajan af'ala. Contoh anu sok netepan kana wajan af'al di isim fa'ilna. Wahtarazza bidzalika minal af'ali ad-dalati alal alwan. Kalimat fiil yang menunjukkan kana warna biasana isim sifatna teh kana wajan af'al. Wa af'alun falanuna hu asyiri wa nahu sadianun wa nahu ajhari. Lamun fiil netepan kana wajan paula tah eta kiasina netepan kana wajan naon? Fa'ilun atawa af'alun atawa fa'lanun. Tah. Contoh ahmar sauda jadi sada yasudu aswad hamuro yahmuru ahmar berem teu beunang ahmar mah duh pohara bereumna teu bisa. Atawa kadua anu aib-aib. Contoh
Hawula atau halanya haulun ieu mah lafazna kahaulin macana. Juling deleng apal deleng ningali ka ditu ningali kaki ka jiga deleng gitu panona telempeng panona teh ahwal disebutna tah teu meunang duh pohara delengna atawa aurun pecak bahwa awar eta mah teu bisa nya maka ulah diucapkeun ma aswadahu duh pohara hideungna teu bisa wala ma ahmarahu duh pohara beureumna teu bisa wala ahwalahu duh pohara delengna julingna teu bisa wala ma awarahu duh pohara lolongna atawa ku wajan apil bihina wala awir bihi duh pohara pecakna wala ahwil bihi duh pohara delengna teu meunang. Jadi ulah tina fiil anu sok isim sifatna teh nyata isim fa'ilna wajan af'al. Katujuh ulah nu mabdi maf'ul duh pohara diteunggeulna kumaha hese lamun pohara neunggeulna mah bisa nya ngan lamun pohara diteunggeulna teu bisa. Duriba Zaidun geus diteunggeul teu bisa nyieun jadi kumaha ma adrobahu Zaidan cek sepintas mah jiga akur bae geura duriba geus diteunggeul Zaidun ki Zaid saha nu diteunggeulna ki Zaid umpamana kieu ma adrobahu duh pohala neunggeurna itu jalma Zaidan ka ki Zaid angger beda mananya. Emang ai tadi mah tujuan nama hayang duh pora diteunggeulna ki Zaid ieu mah jadi duh pora neunggeulna itu jalma ka ki Zaid. Jadi stressing katana teh beda. Lamun duriba Zaidun mah hayang menekan kata bahwa Zaid teh alangkah beratnya beban pukulanana diteunggeul teh nyeri pisan geuning hayang ngangkat kata eta. Tapi lamun madrobahu mah eta mah ngangkat kata teh beda. Si itu tarik pisan neunggeulna. Tuh pesanna teh beda. Padahal tujuan nama turidu ta'ajjub min darbin alqa bihi hayang menyatakan aneh tina neunggeulna luar biasa kas nu ditibakeun ka Ki Zaid. Lah abdi mah keukeuh hayang kitu ngadamelna abdi mah. Oh, aya solusina lamun hayang lamun teu terpenuhi syarat boleh dijadikeun ngan dibantu dengan kalimat lain. Mana bantuan kalimatna? Wa asyidda wa asdid au asadda asibuhuma yakhlufuma ba'da syuruti adima wa yakhlufu jeung ngagantian naon asdid lapad asdid au asadda atawa lapad asadda au sibhuhuma atawa serupana itu asdid jeung asadda ma kana fiil-fiil ba'dus syuruti anu sebagian pirang-pirang syaratna adima eueuh ieu ba'dus syurut adima anu eueuh ieu ba'dus syurut wa masdarul adimi sareng ari masdar tina fiil anu eueuh syaratna ba'du sabadana itu asadda yantasib eta nasab itu masdar wa ba'da af'il jeung sabada lapad af'il jarruhu ari ngajeerkeunana itu masdar bilba ku harap jarba yajibu eta wajib itu jarruhu. Kesimpulan fiil anu henteu memenuhi syarat dijieun fiil ta'ajjubna
maka bantuan bae ku lapad asadda tuluy simpen masdarna fiil anu teu cumpon syarat tadi bari dipatahkeun atawa ku lapad asdid anu eta masdar teh dijerkeun ku harap jarba atawa ku serupa ma asadda sareng asdid. Para pelajar, tadi syarat ta'ajub teh ayat 7. Kumaha lamun keukeuh abdi mah hayang ngadamel fi'il ta'ajub nu teu cumpon syarat. Maka bisa dibantu ku lapad lamun hayang ku af'ala jadi kuma asadda. Lamun hayang apil jadi asdid bi titik-titik. Bantuan ku lapad naon cenah ge ma asadda. Lamun ku ma asadda tos kitu fiil nu teu cumpon syarat tadi cokot masdarna simpen setelah ma asaddana. Contoh lapad dahroja. Ai lapad dahroja teh hartos ngagorolongkeun. Meunang teu? Duh pohara ngagorolongna. Teu meunang. Berarti cokot lapad ma asadda. Ma asadda. Cokot masdarna bae dinasabkeun setelah lapad ma asadda. Jadi kumaha? Ma asadda dahrojatahu. Maka contohna dinya aya ma asadda dahrojatahu. Non atasna. Duh pohara ngagorolongkeunana itu jalma. Istikhraj nyuprih ngaluarkeun. Berarti nyuprih ngaluarkeun teh meminta paksa untuk keluar berarti nya. Duh pohara maksa sina keluar. Istikhraj teh berarti. Cing kumaha bahasa Arabna? Berarti ma asadda istikhrajahu. Duh pohara bangetna nyuprih keluar. Tuh jadi anger kabawa keneh wajan makna-maknana teh. Istikhraj. Lamun tina akhraja menjadi beda keluar, beda manana? Ma akhraja. Duh pohara keluarna. Tuh beda. Tekanan manana teh bedanya. Atawa contoh lapad ikhtasor. Ikhtasoro, naon ikhtasor atasna? Ringkas, meringkas. Ngaringkas. Kumaha bahasa Arabna berarti kulantaran teu bisa ma'akhsarahuma jadi kumaha tuh? Ma asadda eta mah engkenya. Lamun hijieun mah berarti ma asadda ikhtisaruhu. Naon cenah ge ma asadda ikhtisaruhu. Duh para peupusna kumaha? Ma asadda inkisaruhu. Naon sababna teu meunang eta cing? Lapad inkisar. Teu cumpon syarat nomor sabaraha? Nomor hiji. Wasuguma min di sulasin surif. Sulasin lain sulasi mujarrad yaitu cumpon syarat. Contoh lagi. Duh pohara lolongna aur aurahu ulah ma'awarahu ambil masdarna auron lolong teh cilamun duh pohara mautna ma asadda mautahu. Atau kita mencoba dengan wajan asdid. Lamun asdid mah berarti imbangan tina lapad af'il. Asdid kaharepna make harap jar. Tuluy cokot masdarna anggar sami. Tadi mah bihi asupkeun masdarna. Lamun aurun make lapad asdid jadi asdid bi aurihi. Duh pohara lolongna. Contoh lamun berem humrah asdid bihum ratihi. Duh pohara beremna aya di dieu tah
asdid bi humratihi duh pohara beureum atawa sibhahuma atau serupana berarti ayahnya serupana ge nya contoh nu serupa kulapan akbah kulapan naon akbah atas akbah duh para gorengna dina sarah pangadapna aya wa ma akbaha aurahu naon atasna duh pohara goreng pecakna itu jalma jadi ku akbah boleh jadi henteu ku asada ge wias ku naon ku akbah berarti akbah mah jang kana leuwih jeleknya kejelekan atau kulapan aksar terkenal aksaro duh pohara leuwih lobana contoh di pinggir nu kulapan aksar mah ma aksaro antakuma duh pohara lobana ieu nangtung anjeun ngan ieu mah muawwal bil masdarnya cing antakuma takwil masdar jadi ma aksaro kiamaka tiga nasab asalna teu meunang ku fiil menang teu ku fiil teu meunang maka diganti ku lapan aksaro katilu atau contoh nu sibahu mah ieu mah nya ku lapan azim duh pohara diteunggeulna kumaha bahasa Arabna kulantaran teu bisa duh pohara diteunggeulna bantu ku lapan azim bi ayyudroba duh pohara diteunggeulna ieu jalma atau ku lapan azama boleh ngan ulah make ba Arab jar jadi kumaha azama ayyudroba berarti urang tos belajar serupa asada teh aya sabaraha ayat 3 nya hiji lapan akbaha kadua lapan aksaro katilu lapan azoma termasuk akbih aksir atau azim atau ada lagi wa misru ibnu nazim anak daripada pensair alfiyah sana mina Syekh Badaruddin lilladzi la yaqbalul fadla bima afja'a ku afja'a ge boleh afja'a mautahu ma afja'a mautahu duh pohara ngagetkeunana mautna kulapan afja'a selesai solusi untuk kalimat-kalimat anu teu bisa dijadikan fi'il ta'jub maka bantuan kulapan ma asadda atawa asdid bihi tuluy simpen masdarna sabak dana lamun tas ma asadda di patahkeun lamun tan asdid kudu di jerkeun ku ba harap jar atau serupa nalapan ma asadda aya sabaraha ayat 3 hiji akbaha 2 aksaro 3 azoma sebagian menurut Syekh Badaruddin Ibnu Musannif nyaeta boleh juga kelapan afja'a duh pohara faj'ah tiba-tiba na berarti ujug-ujugna ayat nu memaksakan diri puguh teu cumpon syarat kana dijieun fi'il ta'jubna aya wae ngaranna ge jalma wa bin nuzurikum li rima zukir wala taqis alal lazimin usir Indonesiana untuk 3 bait terakhir ini
asdid dan asada atau yang semacamnya menggantikan yang tak memenuhi syaratnya, masdarnya sesudah af'ala dinasobkan dan sesudah af'il oleh ba dimajrurkan. Yang terakhir, selain yang disebutkan jarang hukumnya, tak boleh dibuat kias untuk lainnya. Wahkum jeung kudu ngahukuman anjeun bin nuduri kana langkana ligorima pikeun salianti masalah dukiro anu geus caritakeun itu mah. Wala taqis jeung ulah ngiaskeun anjeun, ulah ngabandingkeun anjeun alal lazi kana masalah minhu tina itu goerima dzukiro usiro anu geus dipilih ieu lazi. Kesimpulan, lamun aya fiil ta'ajub teu netepan kana aturan anu bieu, maka hukumna langka dalam kurung sama'i. Anu sejena teu meunang dibandingkeun, garis miring dikiaskeun. Para pelajar, aturan ta'ajub tadi sudah ditetapkan syaratnya sabaraha? Ayat 7. Lamun teu cumpo nu 7 aya solusina bantu ku lapan naon? Asadda atawa asdid. Tapi aneh ieu mah, cumpon syarat anu 7 henteu make asada ge naon? Henteu. Tah lamun kitu hukumna langka. Berarti eta mah sama'i. Berarti sama'i teh kumaha cek urang Arabna bae. Nu sejenna mah ulah dikiaskeun, ulah dibanding-bandingkeun. Da itu ge meunang geuning. Ulah kitu. Itu mah da itu. Ieu mah ieu. Teu meunang nu sejenna mah. Da itu mah nu boga bahasana urang Arab. Orang mah orang Indonesia. Contoh anu sok aya teu terpenuhi syarat. Di baris pertama ma sumi aminhu, ada didengar kata-kata kieu orang Arab, ma akhsarahu, hartosna duh pohara ringkesna. Maksudna mah eta urang Arab teh hayang ngomong kieu, eta lapad akhsara teh min ikhtasara, tina lapad ikhtasara. Singkat ikhtasara mukhtasar, ringkasan yang begitu singkat padat tapi teu arti mana. Maaf sorou. Eta lamun kitu bisa teh ikhtasara menang teh di jieun fil tajubna teu meunang. Naon sababna teu meunang? Nomor 1 gagal. Lapad wasuguma min di salasin surrifa, lain sulasi mujarrad teu meunang. Tapi aya di urang Arab ma akhsarahu. Oh, eta mah berarti hukumna naon? Sama'i. Atau contoh kedua, aya ma'ah maqahu. Duh, pohara kumprungna ieu jalma. Kumprung. Gelok. Ari ahmak berarti netepan kana wajan af'ala. Kudu nama teu naon? Teu meunang da kudu ulah netepan kana wajan fa'ala. Wa ghairi diwasbin yudahi ashalak wa ghairi salikin sabila fuila. Teu meunang nyarupan ka lafajan af'ala mah. Pabanau af'ala min fi'lil wasfi minhu. Teu meunang. Akhirnya dicokot wajan af'alana. Udah mah kumaha cing? Nyieun anu bener mah. Nu bener mah ma asada hamqahu, kakara benernya. Berarti sesuai dengan naon? Wa asdid au asadda asibhuhuma yakhlufu ma ba'da syuruti adima. Kitu mah meunang. Contoh deui katilu ku lapad asa. Contoh ma'asahu, du pohara ngarep-ngarepna. Duh pohara
mudah-mudahan si eta mah mudah-mudahan bae sagala rupa ge jadi si eta mah mudah-mudahan bae tah basa teh mah asahu aya teh urang Arab sautik mudah-mudahan mikir atau lapan asibihi no sebab da lapan ma'asahu teu meunang soalna eta mah naon teh nancing fiil guer mutasarrif wasuguma min di salasin surrifa kadua kan kudu mutasarrif ai lapan asa mah naon teu katasrif asa ya'si asian teu bisa maka dipayun aya wa huwa fi'lun guer mutasarrif teu katasrif berarti teu meunang wa fi'lu hadal babi la yuqaddama ma'muluhu wa waslahu bihil zama wa fi'lu hadal babi sareng ari fi'il tina ieu bab la yuqaddama eta teu meunang diheulakeun itu fi'lu hadal bab naon punten la yuqaddama eta teu meunang diheulakeun naon ma'muluhu ma'mulna fi'lu hadal bab wa waslahu jeung kana nepungkeunana itu ma'mul bihi kana fi'lu hadal bab ilzama kudu ngamistikeun sanyana anjeun takdirna ilzaman asalna ilzaman nun khafifah ditukurkeun kana alif kesimpulan ma'mul dalam garis miring muta'ajjab minhu tina fi'il ta'ajjub teu meunang diheulakeun jeung salawasna kudu diantelkeun jeung fi'il ta'ajjubna dua poin dina ieu bait ma'mul tina fi'il ta'ajjub disebutna naon teh ya muta'ajjab minhu teu meunang miheulaan fi'il ta'ajjubna kadua selama lagi kudu dinaonkeun kudu diantelkeun jeung fi'il ta'ajjubna contoh nu kahiji ma ahsana zaidan du pohala alusna ki zaid meunang teu lapat zaidan diheulakeun ka lapat ma ahsana teu meunang ulah kumaha zaidan ma ahsana atau di tengah-tengah antara ma jeung asana boleh teu meunang kumaha ma zaidan ahsana tetep nu bener mah kudu kumaha ma ahsana zaidan talapat zaidan disebut muta'ajjab nu dikagumkeunana kudu antel jeung lapad ma ahsana ulah miheulaan atau contoh kedua kulapan ahsin bizaidin teu meunang kumaha bizaidin ahsin teu meunang atawa contoh ketiga ma ahsana mu'tiyaka dirham naon artos nama ahsana mu'tiyaka dirham du pohara alusna anu mereka anjeun kana duit ieu mah benerna kumaha macana nu bener mah ma ahsana mu'tiyaka dirhama du para alusna jalma nu mereka anjeun duit tah lapan mu'tiyaka ulah diheulakeun jadi ulah kumaha ma ahsana dirhama mu'tiyaka eta mah kahalangannya contoh anu ka halangan eta mah teu meunang pertanyaan terakhir kumaha lamun kudorop kahalanganananya wa pasluhu bizarfin aw bi harfi jar mustamalun wal khalfu fi zakastaqor wa fasluhu sareng ari kapisahna ma'mul bizarfin ku dzaraf aw bi harfi jarrin atawa ku haraf jar mustamalun eta dilakukeun wal khulfu jeung ari ikhtilaf
fi zalika dina itu pasluhu istaqarra eta geus tumatab itu khulfu ikhtilaf. Kesimpulan, tapi lamun kapisah antara muta'ajjab minhu jeung fi'il ta'ajjubna ku dorob jeung ku harap jarma teu nanaon sanajan bari diikhtilafkeun. Para pelajar kumaha lamun kapisahna teh kunaon, ku dorob atau ku jar majrur, eta mah hukumna musta'malun, dilakukeun berarti meunang. Ngan peda hukumna diikhtilafkeun. Di baris kedua dari bawah aya kata wal masyhur jawazuhu, ai numutkeun kaul masyhur mah meunang. Tapi khilafan lil ahfaz, beda jeung pendapat ahfaz. Ahfaz mah berarti ulah. Kadua mubarrad, cek mubarrad ulah sami. Dan orang-orang yang menyepakati mereka berdua. Bahkan Imam Soemiri menyatakan mencegah itu adalah menurut pendapat Imam Sibawe. Tapi tetaplah menurut Al-Alfiyah hukumna musta'malun, boleh dilakukan. So katu menang dilakukan di baris ketiga contohna ma'asana maron bizaidin du pohara alusna nu ngaliwat kaki Zaid bizaina kahareup jadi kumaha ma'asana bizaidin maron berarti menang eta teh nya lamun ceuk ayeuna mah keur di luhur mah teu meunang keneh. Atawa ku dzaraf ma'asana jalisan indaka du pohara alusna jalma nu diuk saningeun anjeun. Coba jalisana halangan ku lapat indaka. Jadi ma'asana indaka jalisan. Cek tadi mah teu meunang, tapi lamun cek ayeuna mah hukumna meunang. Nah geuning wani-wanianan musonif ngameunangkeun. Lain ge musonif teu boga dalil mah. Wa mimma warada fil faslu fi nasar, soalna aya sebuah nasar nu dinatomkeun ku Ammar bin Ma'ad yakrib. Contona cariosan lillahi darru bani salim ma ahsana fil haijai. Lillahi eta tetep kagungan Allah darru bani Sulaimin ari cai susu bani Sulaim. Itu sebenarnya bahasa ta'ajub. Duh alangkah hebatnya susu bani Sulaim. Kus sababna geuning pohara hebatna ma ahsana fil haijai. Duh pohara alusna di medan perang liko ahu patepungna itu haija. Eta bani Sulaima lamun turun ka medan perang teh berani mati. Asal kata mah kumaha ma ahsana liko aha fil haija. Duh pohara alusna patepungna di medan perang. Nah fil haija tadi kaheula jadi kumaha ma ahsana fil haija. Atawa kadu terus eta kata seterusna wa akrama fil lazabati atau aha du pohara bageuranana fil lazati na waktu paceklik dina waktu krisis pangan naon atau aha pamasihanana itu lazabat dina waktu krisis pangan tah menang teu ieu lapad aksal kata mah wa akrama atau aha fil lazabat duh pohara bageuran pemberian eta Bani Sulaim dina waktu musim paceklik heulakeun lapad fil lazabatna jadi wa akrama fil lazabati atau aha atau terusan eta kata kitu wa asbata fil makramati baqaaha duh pohara teguhna dina fil makramati dina berehan dina kedermawanan baqaaha tumetepna itu makramat alangkah tetap dermawannya eta golongan Bani Sulaim.
Atau aya deui cariosan Ali karamallahu wajha ketika Ali ngalangkung ka Imar dan Imar pun terkujur kaku dengan wafat. Akhirna famasahat turaba an wajhi, Sayyidina Ali mengusap tanah-tanah dari mukana Imar. Kumaha Sayyidina Ali, ajiz alayya abal yaqdhan, ajiz duh pohara sulitna alayya kakaula abal yaqdhan, hei Abu Yaqdhan, lain hei maksudna mah aziz abal yaqdhan alayya, duh pohara sulitna Abul Yaqdhan kakaula. Lamun kuring jika Abul Yaqdhan sulit luar biasa. Naon sababna an araka ye ningali kaula sorian kana nu kalengger, berarti maot mujaddalan bari kalaparan disimbutan ku tanah. Si horeng teh eta Abul Yaqdhan ternyata Imar teh wafat dengan bujur terkakut di atas tanah, mati kelaparan. Ada sebuah syair diambil tina Bahar Tawil yang disairkan oleh Abbas bin Mirdas, salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang baru masuk Islam dan diberi hadiah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 100 onta ketika mendapatkan ghanimah tina waktu perang Hunain. Wa qala nabiyul muslimina taqaddamu wa ahbib ilaina ayyakunal muqaddama. Iqra'u jami'an. Wa qala Qala sareng nyarios nabiyul muslimina nabi muslimin sadaya nyata Rasulullah taqaddamu kana lapat taqaddamu kudu maju maraneh kabeh wa ahbib jeung duh pohara dipika cintana ilaina munggu urang sadaya naon ayyakuna yen kabuktosan nabiyul muslimin al-muqaddama eta anu dihareup. Sok semangat perang lamun tos dipimpin ku Rasul muqaddama. Resab wa ahbib ilaina ayyakuna muqaddama. Tapi contoh lapan naon? Wa ahbib fi'il ta'ajjub kahalangan ku lapad ilaina. Mana muta'ajjab min huna? Lapad ayyakunu. Asal nama wa ahbib bi ayyakuna ilaina. Henteu nganggo. Jadi ieu mah dibuang harap jarna ku pedah darurat nado. Atau sama dari Bahar Tawil syair berikutnya. Khalili ma'ahrabi zilubi ayyura saburan walakin la sabila ila sabri. Sarang ma'ahra bizilu bi ayyura khalailayya he dua kakasih kaula ma'ahra du pohara pantesna sahabidil lubi anu ngabogaan akal ayyura kana yen ditingali itu zil lubi saburon kana anu sabar walakin tetapina la sabila daya jalan eta tetep ila sabri kana sabar.
Jadi contoh apa khallailayya ma ahra bizil lubbi he dua kakasih kaula talapad ma ahra duh pohara pantesna ayyuro kana yen ditingali berarti eta ngajadikeun muta'ajjab minhuna ieu ge ma ahro ayyuro bizil lubbi ta dicari contoh antara lapad ma ahro jeung ayyuro kahalangan ku lapad bizil lubbi anu eta bizil lubbi teh ngajadikeun naibul fa'il tina lapad ayyuro ma ahro duh pohara pantesna ayyuro kana yen ditingali saha bizil lubbi anu ngabogaan kasobaran soburon kana anu sobar. Sebaiknya orang-orang yang berakal mah harus lebih sobar. Jalma pinter sing lebih sobar. Ulah wakaara. Jalma nu pinter ulah gampang marah. Jalma nu pinter ulah gampang frustasi. Orang yang pinter lamun ke rumah tangga ulah gampang putus. Kudu lebih banyak dalil yang sobar. Di demo ulah gampang marah. Kudu banyak dalil yang sobar. Orang berakal. Selesai tentang fi'il ta'ajjub. Simpulna menang kehalangan ku dorob atau ku jar majrur sareng muta'ajjab minhuna. Sekian tentang ta'ajjub. Walhamdulillahirabbil alamin. Bi af'alan ba'da ma ta'ajuba ajibi af'il qabla majrurin bi batil wa af'alan sibanahu kama afa khalilaina wa asdik wihima wa hazba ma minhu ta'ajjab tastabi in kana indal had fi ma'nahu yadi wa fi laini kidman lazima man'u tasarrufin bi hukmin suguma min zi salasin syurifa wa ghairi di wasbin yudahi asyala ghaira salikin sabila fu'ila wa tasdid au asadda asibuhuma yakhlufu wa bin nudurikum li ghairi mazukir wa la taqis ala alladhi minhu uzir fi'lu hadal babi la yuqaddama ma'muluhu wa waslahu bi ilzamna wa faslahu bi zarfi aw bi atija taqar wa faslahu bi zarbin aw bi harfi jar mustamalun wal khulfu fi dzaka